samputan itu kolektor motor can setoran seberapa bulan nih motor can setoran ngojek dah sepi wae ngojek teh isuk mangkat isuk deui sepi maka telah wae aya nama mana ya rezeki di mana datangna. Sih hidup teh kieu wae euy. Geus ka ditu ka dieu neangan diojegeun Allah gitu acan. Kudu kumaha jalan aya. Sepi wae ngojek teh. Cuma motor hijina. Kumaha namun kecet ku kolektor motor. Usaha naon deui nya uing teh. Pusing euy. Si Aep ya can setor yang geus 3 bulan rek 4 bulan ya can setor kene wae ya diteang di imah-imahna ieu mah. Lah, beneran ya. Aya jelema ya, tanya ah. Mang, punten Mang. Ya rek ngangan si Aep. Di mana terang bumina si Aep teh? Itu, Pak. Ka ditu. Mohon. Belah mana? Eta ke belok ke kanan. Oh, kali itu nya lurusnya. Iya. Lurus Mang nya. Ya, mohon. Emang. Ayo, langsung lah. Ada di jalan ya. Yang bulebet banget dia euy. Aduh. Si Aep ka mana deui han? Jambu mantep ya jambu ye. Mun dahar teh mah. Coba as anuran ah. Aik euy. Nah, iya rasaan mah apa ya jelema ieu? Anu barang nyokot motor jeung si Aep ieu. Tanyakeun ka aing. Kang. Saha eta? Ya, anu bareng jeung si Aep nya. Nya bener. Nyokot motor teh. Bener. Di mana aya jelema di mana? Ye nanya heula iya masalah naon? Iya, pan dia main teh. Nyokot motor kamari jeung di dinya. Oh, Tapi eueuh setor ya rek 4 bulanna ya. Kumaha? terus urusan aya kumaha tah? Nyarek dicabut motor rek gitu. Eta mah kumaha eta narek dilanjut Kumaha kumaha. saya izin suratna Kang. Hah? Surat izinna. Ya saya mah izin mau di bos saya gitu. Ayeuna kieu we Kang, kumaha ye? Mun bisa mah ka rumah RT heulan. Tah hayu barang Sing supaya lain supaya beres di dambung sing Ya, hayu siap. pokoknya jeung RT hayu ka RT hayu. Hayu, orang ka RT. RT bareng. Ayo. Terima kasih di sana. Kalem tuh Bang. Ieu salogak ye. Gila ngepejaan Kasih mana air tadi. teh jadi, anu aya. Aduh aing pegel we cokor aya. Aing mah kena. Ganti rugina ye. Gagal ya aing. Daek nganter. Ayo, Aduh ayo. Aduh, heula ya. Cokor aing kos. mana eta mah? Aduh. Bu, punten ye. Ari kebona Pak RT di mana? Paling gitu. Oh, ya. Ayo Bu. Enggak. Yuk. Heula ki mah eta mana ya? Rek kabur apa kumaha? Lain iya eta. Oh, katiucak. Ya pasti. Ngomong atuh. Udah ngarek ngomong kumaha. Jatuhnya Nyeri yeuh. Tak ayeuna mah moal apal kadaharan anu teu ngandung naon istilahna formalin tak ieu kadaharan nu sehat teh ieu duh satu nikmat sebagai belum sampai moal main apal belakangnya tapi ngomong-ngomong kuat serapik ieu nya anya biasa masuk juljol mulai si Aep warga teh sok aya sok aja ngadadak wah ngadak-ngadak teh ngadak-ngadak hayang belum sampo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak aya tamu ieu. Aya kolektor nanyakeun si Aep. Ke. Mending di lah. Ayo Bang. Mending di lah, sok mending di lah. Kapangan juk mah dijeungeun. Tanyakeun masalah naon, saya boga masalah naon. Ari ngomong nama boga sangkutan motor bah, ieu ujug-ujug teu nyaho, ujug teu dibawa ka dieu. Ieu nih senengan we si Aep teu kapanggih-panggih. Justru abah ge eukeun ngomongkeun wae. Ieu bari meulem sampo teh biasana si Aep jujol, ieu geus dira. Si Aep datang-datang, itu maksudna.
Tah ayeuna kumaha bah? Ieu kolektor aya di dieu wae si ayeuna ieu. Oh maksudnya boga Sangkutan. sangkutan Maneh. motor ta Mobil mobil. harita nyokot emang jeung jelema ieu ya, jeung sakang ieu. Oh. Bener bang. Geus 3 bulan rek ka 4 bulan can mayar keneh wae. Mantap. Saya kira dititah ku bos saya ka dieu nagih gitu. Ya tidak naon kel mun saep aya lagi bejakeun aya mendingan tungguan we da ngomong nama si aep teh ye aya di leburna ngomong nama mungkin budak ya kasieun berenang sok we korteangan we Di cara nama, nggak kayak masih abah we lah. Entah solusi orang. Can bayar motor 3 bulan. Mana kolektor tangan. Kurang ya. Abah, sabar. Nah, solusi ya. Jadi mana-mana engke labu wae jeningnya. Sama boga sabetan motor jadi bayar 3 bulan ditambah labu. Tah, tuh jelemana euy. Rek ka mana tuh? Jelemana? Adio Ka dieu. Aduh, kolektor euy cenah kumaha nya tah kolektor euy. Duh ngapuntung ya aing nya duh si obay di ditu gending ditahan. Duh kumaha nya duh sieun aya kolektor euy. wah lu paket. Ka mana? Adio Ka mana sih ya? Kurang. Coba ayo mah rep. Bener mana boga utang? Bye ulang utang orang 3 bulan tugas setoran motor. Nah, enak kieu bang. Kumaha? Kumaha urang ngobrol Kumaha, dulu jeung kumaha? RT supaya kelar Oh, masalah. ayo. Si abang penarikan sing ke aya nanon ke bang aya. Ayo. Saya kita cuma begitu cokot baik gitu. Ayo. Ya, Ayo. ayo nama wae. Ayo, Bang. Ayo. Panggil oke bye aduh. Urang panggil oke Jangan ka mana-mana, urang ya. aduh. Nah, Pak. panggil. Ayo tah, aya kumaha mah di tah? di tula Ayo sok. Tah, bang sia kolektor ini tah bang. Sok urang jelaskeun. Sabar. Sok. Tuh. Itu tuh. aya capek ieu anjir ketiluan yuk Kopi euy. tah aya mah gampang heula mecakeun permasalahanana da kudu nyawa jujutanana heula sok ngopi heula ngopi tah Bang, kopi sani santai, sadiakeun maksudna naon supaya tenang Ya bang. mending we geus ngopi mah permasalahan teh rada ayo sok saya Set panas bang. ya ada kolektor ya Ya. ayo sok kopi heula Ya. supaya tenang sok supaya tenang Itu capek bah dengan si Aep. ya Mana kakaburan wae, ka mana wae atuh. Lain kaburan, Pak. Uing teh ngojek. Naik bayaran sampetan anak 3 bulan. Itu uring era ya ku bos saya ya. Oh, urang ge teu amanah boga utang teu mayar gitu. Hari mah hayang mayar cuman tis wae ngojek ge. Tah, urang digegejeg wae. Si ieu si abang tah. Boga hutang maneh motor 3 bulan. Dan Maneh nyawa kan dua ada hari tanya kota jeung ieu nya. Bareng si Obay, kurang kasih Obay. we solusina kieu wae aya mah da motor dumuk aya teu leungit cenah aya cenah masih kene aya sambetan 3 bulan itu ieu asasekeun wae cuman aya saran abah mah nya kebenaran aya teh abah teh dinobati jadi lain sesepuh kampung lah jadi dipercaya jadi RT gitu cuman lamun aya tamu kumaha ge solusina kudu kieu ada kolektor ya Itu bang. ulah make kekerasan lamun secara nagih utang piutang jalan solusina kudu lancar bari kudu aya ketenangan contohna kan ada mah pelaturan model dilarang kolektor itu datangi imahna masing-masing tak mungkin pelaturan iya can nerap jadi aep lain embung istilahna maer utang da emang ngojek sasapopoe lagi paling gede menang 5.000 nah gitu makanya pamajikan kekereuneuh di bulana gitu Pak menta ieu na we menta saran atau solusina kumaha we baikna eta rek dicekot si aep lah eta motorna terserah eta mah gitu
cuman beta kebijakan aku mata. Bos, ayeuna mah kieu we. Lah kuring ge eranya ku bos dari gejeg-gejeg wae daripada benang kapecat. Ieu mah urang nyeun ieu we. Non cara ieu mah. Non sebut teh. Perjanjian Perjanjian. teu naon Lamun rek dicopot lamun teu sanggup cenah motor rek ditandak ku kuring nya gitu. teu naon maksudna ulah nepi ka aya hal-hal sifatna anu teu bisa Oh iya. non istilahna jadi piributeun piraceteun gitu loh Pak, maksud kuring teh kadinya sok ana mah ngopi lah masalah eta mah geus kelar lah nya. Sok sesama sok Bah, ngeunah banget euy. nya pasti lah da teu melakeun naon tinggal Ya, ngobay punten ya. Heeh, ulah main kieu wae. Da kuring kumaha sada digejeg-jeg ku bos. Abang mun kumaha ge tetep kudu izin heula Bang. Bener.